Mempelai pria beserta keluarga besar telah hadir di tempat dan di hari yang penuh kebahagiaan, di mana saat lagi kita akan melangsungkan prosesi acara mapak pengantin dan prosesi pengalungan untayan bunga melati. Seperti kita ketahui bersama, Ananda Yosep Biariksa Akadi sudah mempersunting Ananda Desi Nopianti yang merupakan putri tercantik, putri terkasih dari Bapak Haji Tono Soekarno dan Ibu Hajah Nung Dania pada hari Sabtu di tanggal 20 Mei 2023. Saat lagi kita akan melangsungkan prosesi pengalungan untayan bunga melati. Pun sampurasun. Bismillah menjadi pamuka langkah. Nu arum di babak arum, nu wangi pada wangi. Dinten ieu hiji wanci nu mustami dina mangsa nu utama. Urang sejam mapak nurendengan, malati kauning ati, campaka mekar dada. Urang kuburasi, kumang rupi, prosesi mapak panganten. Terimalah persembahan upacara adat dari RA Production, diiringi upacara adat dari Mustika Arum Production. Hapunten sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nedasya punten wadina ngalaksanakeun paparigelan tinang toseur dina kalepatan. Maklum watih kami nun tunggu tempat kaluputan tangga tempat kalepatan. Satemana hirup teges papasangan ringkang. Lir ibarat jeuran jeung can seperti peting jeung wening. Usian iringkang kamanusan ku amal-amal ibadah jeung amal-amal kasayan. Bukituna lir ibarat malam tumraping api, mugia laksana incu-incu wa bra anaki. Amin amin. Iya robbal alamin. Amin dan nuhun. Alah punten Manawi tata buzaha besan bagia gitu kasadaya lah. Duh tata budak galabri sakedap pesan heula wa nedaka salira sejak nyebarkeun bewara ka sapunna bae kebulaladi wah puan sampun pura gending geura ramekeun bramiang geura papakeun pura gending geura papakeun bramiang geura bagyakeun Senjang kiru saja tiang-tiang wayang beladala ning lumampah senilaiana kawining kalah tapi pikeun nyaling budi budi lurut tapi silian sejeng sesami asa hayang turutan undang sakehira dikituan kewa atep sila wawaki seni sing jadi atikan tongtonan jadi tuntunan temos kana lalamutan ngagores lalamas hati sajabe nu kapihatur nu maksa kiring rumojeng ngajungjung derajat seni ku jalan hati murni persatuan ulah laleh
Kadeka silih kujung samali muda-mudakan janten bahan pangaweru panglipur manata kiwuru sangka nyarap kana rasa sareng raos ka kuping pasti ukur saluyu hatur nuhun kasep hatur nuhun jesok-jesok dalam panaya jeung sini di kadieu gitu kadieu dede so aya kitu belah mana cai pangdeangkan dieu taku ieu jiga nama susah gesama rumah aku ieu mah geura eleh tah sia salah kadieu tengah arti belah mana deui ieu hei bla yuk dibicarakan beliau ayo iya aduh kemana maksadayana astagfirullahaladzim demikian gitu-gitu ada gusti dan demikian dibiarkan udah sok kasep tamang rek menetati kadieu siapa lagi hei kadieu masa disebut dia dalam sakit mohek dia ya kalau kakak itu kan itu pula oi suka kelienda mana di payungan payung kuning diri dipilih gandeng payung agung tegesting wangi ditaburku kembang anu ditaburku bentang kembang siang kembang kembang bacaan pengharapan buka mancing rapi ya mancing suci kasih manjang kelar tutur mapasangan soyana walasasi salah mungkarana amparan lambar laun-laun nilang lambar ngabandan tepung kaya harta banda rumah tangga cakring kang mapasangan dilawak antawis nu datang jeung nu ngaci tawis kadeudeut tanda ningkanya kembang anu paratos diutuy mangruk di pangle kaheman geura sanggakeun geura kalungkeun geulis kedaling lisan asmaning nu mahaweunang
Bismillahirrahmanirrahim. Nyarum wangi pinilikan wangi nyambuang kembang kabagjan kehemangan hilangan kalimah Allah patika sungkeman kembang karungkeun rum jero kalbu saestu minangka kedasar rasa mapasangan sumaga ang sesaseup memetam pigali sanubari Allah Muhammad itu kursi gading kacana saya ya kadang-kadang yang hayang kiki ada Yesus alah riwa ai kadang salah kedua teh ya Gusti Maha Agung ya kasih mantap sok nyeret-nyeret aduh ya oke nyeret sok ada kunaon itu lili ada berada buruk kadia lain kali hei kadio buruk kadio oh bener aja bener ayo wa ali wasoli wiwitan poce pangeran no bakal welas dore keman Oh tingali ala eta ku ke oh dia ada kali ya wah ya wah ada dah hei baca kawan hei lagu dia teh kotok kali lewatan deui jaya di jurali sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan acara demi acara pada pagi hari ini, saat lagi kami akan menghadirkan mempelai wanita atau istri tercinta dari Ananda Yosepia Riksa Akadi, yaitu Ananda Desi Nopianti. Namun sebelum kami menghadirkan mempelai wanita dengan memberikan izin kepada orang tua dari Ananda Desi Nopianti, dengan hormat silakan kepada Bapak Haji Tono Soekarno dan Ibu Haja Nung Dania, silakan untuk berada di samping saya terlebih dahulu. Silakan untuk Bapak Haji Tono Soekarno dan Ibu Haja Nung Dania, silakan untuk berada di samping saya terlebih dahulu untuk menyambut kehadiran dari sang putri tercintanya, yaitu Ananda Desi Nopianti. Bismillahirrahmanirrahim. Saat lagi kami akan menghadirkan mempelai wanita, yaitu Ananda Desi Nopianti, yang sudah resmi dipresenting oleh Ananda
Yosep Yariksa Akadi pada hari Sabtu di tanggal 20 Mei 2023. Ananda Desi Nopianti yang merupakan putri ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Tono Soekarno dan Ibu Haja Nung Dani. Ya Allah, pemilik segala hati, doa kami kepadamu, persatukanlah mereka bukan hanya dalam duniamu. Sebelum diserahkan sepenuhnya Ananda Desi Nopianti kepada sang suami tercintanya yaitu Ananda Yosep Yariksa Akadi, dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk maju lagi untuk Ananda Desi Nopianti untuk mendekati mama tercinta, untuk mendekati sang ayahanda tercinta. Sebelum diserahkan kepada Ananda Yosep Yariksa Akadi, Teh Desi, di depan dari Teh Desi ada sosok mama, ada sosok bapak yang sudah memberikan doa restu kepada Teh Desi. Tanpa restu, tanpa izin dari mama, dari ayahanda tercinta, terus saja Teh Desi tidak akan resmi diprostituting oleh laki-laki pilihan dari Teh Desi yang bernama Yosep Yariksa Akadi. Silakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada mama, kepada bapak, sebelum kedepannya Teh Desi dan Yosep menjalani hidup rumah tangga. Mama atur nuhun. Bapak entos gageng Desi tengah rawat Desi. Baik, itulah ungkapan hati dari sang putri tercinta yaitu Ananda Desi Nopianti. Untuk berikutnya silakan Teh Desi untuk mencium tangan terlebih dahulu. Mama tercinta silakan ditahan sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Mama silakan untuk dipeluk mama sang putri tercintanya untuk membisikkan doa, untuk membisikkan izin kepada sang putri tercintanya. Putri kadedeh mama, putri kanyaah mama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk berikutnya silakan kepada ayahanda tercinta, silakan Teh Desi untuk mencium tangan ayahanda tercinta, ditahan sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak terima kasih yang sudah memberikan izin, yang sudah memberikan restu kepada Desi. Silakan Pak untuk dipeluk Pak sang putri tercintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk membisikkan doa. Ditahan sejenak Teh Desi. Di depan dari Teh Desi ada sosok laki-laki pilihan dari Teh Desi yang kemarin pada hari Sabtu di tanggal 20 Mei 2023 sudah resmi bersyuting Teh Desi. Begitu juga Ayosep, di depan dari Ayosep ada wanita pilihan dari Ayosep yang bernama Desi Nopianti yang sudah resmi dipersunting pada hari Sabtu di tanggal 20 Mei 2023. Terus saja Teh Desi sosok wanita yang akan menemani Ayosep baik susah maupun senang, baik dalam suka maupun duka, dan yang akan selalu mendoakan kepada sang suami tercintanya. Silakan untuk Teh Desi untuk menghampiri suami tercintanya, silakan untuk mencium tangan dari sang suami tercinta. Ditahan sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan tetap untuk mencium tangan sang suami tercinta, ditahan. Baik, untuk berikutnya Ayosep silakan untuk mencium kening sang istri tercinta terlebih dahulu. Ditahan sejenak. Silakan A untuk mencium kening sang istri tercinta, ditahan sejenak untuk diabadikan terlebih dahulu. Baik, silakan Ayosep untuk membawa sang istri tercintanya di tempat yang sudah kami persiapkan, yaitu di pelaminan. Diikuti oleh orang tua dari Ananda Desi Nopianti, silakan untuk Bapak Haji Tono Soekarno dan Ibu Haja Nung Dania, silakan untuk menempati tempat yang sudah kami persiapkan. Rama Sinta.
Cintana estuning langgeng abadi salalami. Kamu dekla aslamun sekapanasan. Kamu gedak lamun seku keanginan. Kamu leih lamun sekapoy. Cintana estuning hiji gambaran pikeun kahirupan umatku melendang di alam dunia. Dina mangsa ngehijikeun tali kaasih saling simpai kukanyaan. Sangkan saling beungkeut kurasa kadede. Cinta sajati, cinta nulahir cina ati sanubar. Sangkan saling pikanyaah antara insan jeung insan. Sangkan saling elingan karena diri. Saling raksa dina warugana. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beres-beresan, alhamdulillah deh. Sok kumpul kasep gelis. Punten ngararadak sepuh mamah ingkang rama kasep gelis ngadeg sakedap. Urang sasarengan ieu minum
atau micen katineng dina mangsa mungkas alam lalagasan hidup kasep gelis. Alhamdulillah wa tiasa sesarengan dinten ayeuna sareng sakulawargi ti Bapak Haji Tono miwah kulawargi Bapak Edi sakedap Toswa sok kadek mohon mangga urang amitsun panginten kanggo pamungkas. Alhamdulillah urang parantos dipasihan ieu dina kalancaran urang kedaling lisan uanya kanggo panuhun dah lagi biasa den belum tongor jeung tukar takol sok ka dieu kedesan aduh alah deuleuh pangdoa kanggo hidup duaan barakallahu laka wa baraka alaika wa zama'a bainakum fi khair. Hapunten tina sanes kanten kalapatan wa sapara kanca nedawi di wa sejak amit undur diri di ieu pertempatan. Mama, hapunnya moal ngeupeulana atuh mama ka abi ya. Menikah ku teh. Da kumaha ini teh jeung ngeleketek teu ieu. Acok. Heula ieu tinggali Pak Haji mah sok bageus sok kageuleuson cenah. Ngewas ya. Foto kikituan. Hayo ini. Ampuntennya sareng budaya kelebatan Pak Haji. Hayo balik. Ayo. Heula anak acan. Baba hapunten moal ngebulan bae ieu teh. Coba budi itu tegas kukok dipok deh burukon atuh burukon lah deuleu ya pakeun deuleu si jalaban dai burukon alah Pak Haji hapuntennya tina sanes kalepatan kasadayana we makum teh buru balik balik lah tulah anak acan dulu ieu pakuh Pak Haji ieu nyenyak lan wae leungeun deuleu daon ieu Pak Haji ieu mah nyenyak lan wae cing atuh Pak Haji lesotkeun atuh ieu teh lesotkeun Pak Haji deuk keheula ieu Pak Haji tinggal dipagoh lain pagoh eta leungeun maneh teh tuh jadi we kuda kodok Pak Haji seteng herakeun ya majarkeun teh hayang majarkeun teh hayang dinu kituna atuh bagi abi Pak Haji da urang ge kudu ayaan aya alhamdulillah deuleu Pak Haji jazakumullah khairan katsiran bakur ieu Pak Haji muga cingkeng pangwales munggu Allah sadayana ku resep nya kasep nih hayat teh ka Pak Haji aing ningali kitu Gusti tepika aing dibere duit banget Pak Haji potong di buku wae ka dieu keun saware ka dieu keun aduh Gusti kali itu tepika poho adalah ya naon iya ada alah alhamdulillahirabbil ieu ki besan dia mama moal ngeupeulana deuleu ya kawa hei mun teu kitu teh malah Gusti bagus bos balik ayo balik ayo hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran Gusti tapi kabalik deui ieu teh kalieureun pisan tiap-tiap ieu wah geura uih wah uih atos arwih duh pada daun si aya nu pahuruan deui lain anu pahuruan aya nu kitu ieu teu apa di jaman kieu sok aja balik can ayo dia balik kasadayana hatur nuhun dadah
liur ah